Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ya setepang deui yeuh. Ngalangkungan dumai. Apal dumai sih? Apa eta nu sok di dahar yang 1000-an. Eta mah siomay. Apa eta dumai teh? Dumai teh dunia maya. Oh, gitu dumai teh. Ai maya teh naon? Ini ka bogoh dalang. Bogoh dewek maya. Maya Geuning heureui wae mah ya. Nyampe atuh dapat ngomong ieu. Tah ayeuna keurame nu disebut nyaeta virus COVID-19. Atawa corona. Corona. Kumaha dewek we? Ceuk dewek corona sakali nyebut ceuk dewek kitu-kitu. Cek urang mah corona. Mung, aing mah. Batu corona lah. Cek kitu. Turkeun dewek. Cenah ceuk beja eta teh tina sasatoan. Di satu naon? Ai ceuk beja mah tina lalai. Oh, nah bisa nyambung gitu kena corona. Yeuh. Allah Subhanahu wa taala teh nyimpen virus teh dina sababaraha sato. Itu geuleuhnya lalai teh. Di antarana nyaeta corona mah dina lalai. Kalong bisanya. Dina lalai, matak lalai mah geuning, beungeutna dikasieuneun. Moal-warna ti beurang wae, kaluarna ti peuting. Naon sababna? Menjauhi dari manusia. Supaya teu panggih jeung maneh. Lamun minang panggih jeung maneh tangke bisi virusna tepat. Oh iya. Maneh. Itu. Tah, teu nutup kemungkinan dina kadal, dina oray, dina kirik teh seuing. Dina anjing. Heeh. Nah, aya corona gitu anjing. Eta mah rabies. Oh, rabiesnya. Aya. Ngegel rabies teh. Ya, pokoknya mah anu ku Allah Subhanahu wa taala teh dianjurkeun pikeun dihakan. Dipencit. Ya. Iya. Eta teh anu halal teh thayyib. Oh iya. Halal mah kadal oray halal euy. Anjing ge halalnya. Halal euy. Ngan teu thayyib. Itu bersihnya. Bersih. Da anu dianjurkeun mah kulu wasrobu halalan Thayyiban. baik dahar jeung pek minum rezeki Allah anu halal beri jeung thayyib. Itu hari halal aya 2 ya, aya nu halalan thayyiban, aya nu halal biasa. Biasanya. Meunang deuk ngadaharan nu halal teu thayyib. Kan eta jelema teh boga 2 alasan. Nu kahiji jelema sedeng, nu kadua keur ubar. Oh, teu naonnya budak mari monyetnya. Oleh si lain. Ya. Oray hakanan belum. Ya, kunaon cenah euy eta ubar budug. Meureun eta oge. Ya. Oh berarti keur ubar. Ujug-ujug asna itu euy aman saswita keur mais ieu cenah. Mais laleur. Jeung bilatung. Kunaon? Oh cenah gelo ayeuna mah aman saswita teh. Gelo atuh. Oh berarti gelo. Itu. Tah nu dianjurkeun mah anu halalan thayyiban, bersih. Thayyiban teh. Contohna domah hayam entong eta oge anu halal. Bisa eta teh halal nya. Lamun sorangan aya menang maling. Oh, sarua jadi haram ya. Heueuh, sabab aya nu disebut haram li dzatillah. Aya haram li ghairihi. Mada urang nembak manuk kayak langsung pae haramnya dahar teh. Bismillah heula we nembakna. Oh, gitu. Ari haram li ghairilah mah nyaeta aya haram li dzatihi mah zatna. Mode bagong haram mah di kumaha ge. Bagong nya kan. Ari haram li ghairi teh li ghairihi eta mah ku pagawean. Pagawean urang nya. Contoh ayam teh halal. Halalnya. Tapi mencitna menang mauk jeung mencit karena Allah. Mencitna teh karena Allah. Anggar we haram kitu. Kitu euy, kita kurang mepuji teh sian we. Kudu bararesi, kudu halal. Lah mun nama taminul haram nya jelas. Ulah sieun teu seubeuh hirup mah. Dari rezeki mah geus pada boga alamat. Barokah namanya. Dari rezeki alamatna ka dewek. Aja dihalangan ku aman saswita anggar we. Anggar we nya. Model tadi teh geuningan udud, mere udud sabungkus. Pamere ti sohib. Eta teh lamun lain rezeki dewek mah ku aman geus dibikeun mah ka tukang beca. Oh, tak kitu ingat we. Rezeki dewek pan nepi ka dalang. Kitu nya. Moal pahili man moal. Kan terima kasih, Pot.
Nanti. Terima tiba tuh kasihkeun ka cepot. Oh, gitu pan orang pun banyak bersyukur terima kasihnya. Tak kayak gitulah orang mah ya. Heeh. Komo ayeuna sedang dengan teh kiamat teh. Heeh. Kudu keung hirup teh. Heeh. Terus temong-temongkeun ciri-cirina. Oh, Bener. ya. Coba aya teh. Tak cingkaret tolak ibadah aya mah. Ibadah teh aya dua, ibadah mahdoh jeung guer mahdoh. Ibadah mahdohna nu langsung ka Allah. Guer madohna. Salat, saum. Lain saum belegu. Saum. Saum kusod. Oh iya. Kudu ajar ngaji, kudu bener tuh. Nah, itu saum, salat eta mah doh. Kusodnya dari kusinnya. Kusod. Langsung ka Allah tama. Aya oge guer mahdoh. Eta mah jeung pepada jalma. Muga ladoh naon? Muga ladoh lan. Aya muga ladoh mah eta bibir maneh. Balikeun. Banyak teh seperti muga ladoh guer madoh teh. Jadi intina mah lah urang mah teh. Kudu apik we dina barang dahar ya. Keluar Rabu rizkilah halalan. Thaiban. Ibadah eta we sakitu. Urang sambung deui. Siap. Yuk. Qulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Allahu yahulu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Giri